Lah kalau ke hari ini jaro imah ya pun minuman dijual mah lumayan ke si Ucup, namanya si Ucup mah kemana nya keur ngeder keneh meureun sabun ketih di jero siapa ka Intan jam berapa? Samarana ieu teh kopi na aya uduna aya jual mana eueuh. Anjing aya kardus. Hah, ieu duitan ka si Ucup ya. Lumayan pan menang 2 beungkeut. Hih. Nah, sabun ketika mana? Aduh, anjing yang nyokot ieu mah. Heh. Rongsok. Kebeneran, Mang. Aya kajual kardus ya? Kardus. Heeh. Kayak dibeli. Sinaringan boga barang. Sok ulat, poe mang kilo. Lihat tuh, Mang. Bo. Aya 5 kilo. 5,5. 5,5. Berarti 10.000 lah. 8.500. Lah, geus teban we yo. Oh, agitnya. Oh, Bang ya. Bang. Ayo. Kan lumayan euy. Rongsok. Siapa mana, Ucup? Aing geus ti ditu ngedar. Ieu masih kardus aing kan? Masih di bawah geningan. Karus aing kumaha imah menang meuli aing. Menang meuli ti mana pan ieu menang ngalian aing tadi lagi. Menang nyokot ti imah aing tadi. Ngaku-ngaku lah. Ngaku kumaha ieu ti mana sia? Aing menang meuli ti jalma. Menang meuli ti jalma kumaha ieu kardus aing dicokot ya kardus aing tadi nu ngagolar di dinya. Tanya aing mah menang meuli ti aing teh. Aing si ieu mah. Geus budak kehet teh. Bejakeun aing. Aing ieu mah kehet. Aing mah menang meuli teh nyaona naon. Menang meuli ieu mah kardus aing sebentar lagi kita. Aing ieu mah. Aing ieu mah. Eka mana maneh? Kepo pisan atuh siapa, Mang? Ari maneh ditanya teh burik. Nu benerna si Eka mana? Jingnya mah sudah ditala aing rusuh. Coba Pak aing tang aja geus burit. Oh, jika teh gaji mah bisa carekan sia teh. Heeh. Rongsok. Geus di mana-mana burik. Tah, cukup beneran ya Bapak Gijing maneh. Mang Didis ngajorong sok cenah. Rosok naon burik? Iya tah, ibaratkan model besi nu kaditu tah cuk. Ini beneran teh burik. Bener cuk aing mah teu bohong. Oh gimana emang di disna? Kieu heula mah cuk. Sia, letik-letik kana duit mini beureum kehet. Sekalian atuh zaman mah perlu uang cuk. Lah, duit we. Blog teh. Ya. Di mana emang di disna? Nah kagok sancuk 10.000. Aduh. Sia sabaraha goblok. Minimal ge 30.000 atuh. 30 lah kali kena tanah. Kita 20 we ulah gede teuing lah. Ah, heula bayar lah sedang segitu mah. Di mana emang di disna? Tuh, di situ tuh. Deket naon di ditu? Dekat di Mang Doyo. Oh, tuh ya. Heeh. Dis, Bulan Cup, ada apa Cup? Kamu kesini? iya yo, nyebut nama si burik, loba rongsoknya lain besi. Rongsok besi. Aing mah teu boga Ucup, teu boga rongsok. Lu balik, manya teu boga, si burik boga, cenah mang Didis boga loba, cenah besi. Teu boga Ucup aing mah. Bari lagi telepel aing kudu ngajualan kitu mah. Terus, cek si burik, naon nyebutkeun loba di mang Didis cenah? Loba cenah nyebut teh. Si Burik kumaha? Aing maneh panggil jeung si Burik. Papanggi, Urang tadi panggil di jalan. Cenah mah si Burik teh ngaji. Diteangan ku bapakna. Aing ka maneh emang kumaha? mang Didis cenah kan jual rongsok loba. Ah, sia mah ngawas lu tadi si Burik geus pusingkeun. Aya ngejajan teh diberean ku bapakna. Cing, pantesan si goblok pentala. Cong mimpi ka aing. Maneh atuh apa sih apes teh? Dagang rongsok teh naik kumaha teuing? Enggak nyider aing kieu we. Anjing coba di budak leutik di we aing. Geus eureun we atuh eureun ayeuna mah. Anjing ku aing teh yang si burikna goblok. Karunya teuing si Ucup deh. Apa sing apes we Ucup maneh? Lumayan 20.000 jeung buka ngaji. Saya menikmati mana we. Weh, duit aing goblok. Budak-budak lompatna tarik we. Awas sebut sepai muka pangtahunan sia goblok. Oh, agak siap. Kamera kadinya. Nyanyi sah, bisa tuh. Masuk aturan nyanyi. Mang Nur. Naon? Mang Nur, gitar yang dipakai moal. Budak orang butuh gitar yang diajar ya, sakedeung. Aing tadi namakeun gitar aja si Faisal. Geus burung injem we. Di ulah lila. Mah. Nya wayahna sah. Ulah lila dis. Ayo mah.
Rongsok. Nih, Job, kebenaran. Naon? Ya, aing kejual gitar. Itu duit bukan? Gitar saya tak. Gitar nu urang. Buru ya, 150 we, Job. Aing teu boga duit ya. Anjing naon aing gitar da aing butuh lagi rongsokan gitar. Atuh da buang-buang kete aya nu butuheun deui siapa? Tina rongsok tina sagala lagi Cing po. menang we pasti. Gua tapi halus euy. Sok duitan. Da gitar nama ieu keneh. Oh ya tuh yo. Tah, iya tuh. Cepet gocap. Nuhun nya, Cok. Oh, yap. Heeh. Anjing mayan euy. Sidi gak teu inget nya asal. Rongsok. Kelak. Cup, Nah kena naon, Mang? Sal. aing wan si Didis. Si Didis Pinjem gitar aing pan geus dilay ya. minjem. Minjem cenah budakna hayangan diajar ngagitar cenah. Lain eta mane mamawa gitar. Oh, iya menang mulia di mana, Didis? Cing heula bisi manu aing. Oh, itu mah. Cuma di sini mah bisa gitar butut cenah. Dulu gitu. Goblok. Nah, eta mah. Gitar aing eta mah Ucup. Gitar aing kumaha? Ih. Demi Allah tanyakeun ka si Faisal tah. Eta Sal. teu dipapake bieun aku mah. Bieu dipapake di ini. Wah, aing mah geus di duitan ku aing. Nah, mereka bawa ka aing duitna. Nah, buat kumaha pan eta mah gitar aing. Wah, aing mah bukan aku di duitan ti Mang Didis, aing mah tayangnya tenan naon. Nyaho aing mah maneh wae eta mah. Kadiekeun kieu, kadiekeun mah. Nah, ih. Kadiekeun. Maneh mah pengen tahu duitna ka si Didis, tah sageunana gitar aing. Pararadu. Pararadu sih mah gitar aing. Pan meureun apa itu gitar aing, nah kalah dibeli ka Apal si ti Didis. mana aing? Urun apa mah ku aing mau dibeli anjing. Wah, Apal aing mah. Iyo sampeurkeun si Didisna pengen tadi duitna. Pararadu si Didis atunya sal. Oh, aku mah. Cenah nginjem budak mah. Wah, ieu panggihan deui pengen tadi duitna. Udah kok yuk. Udah kok ieu. Bisa jauh manten. Bisa dibeli ke naon duitna? Barang dibeli sabaraha ieu, Cup? Cepet gocap. Anjing teh cepet gocap buru ieu susul pengen tadi duitna. Goblok teh. Heeh. Nah, betul lah. Heeh. Pararadu mainnya dijual we kita aing goblok untung kapanggih asal. Loh, kumaha emang didisnya? Nyaho cek oge. Anjing. Aing kudu nang Mang Didis ka mana? Disukan aing teh heueuh kita Mang Didis. Hah, anjing apa sih udah apes. Rek mana? Tas di mana, Cil? Mesti tukang. Di situ kan? Rek mana? Erek biasa, erek kaharep, aya perlu. Heeh. Tuh. Heeh. Tinggal Siap, Cil. Lumayan ini si Acil 100. Nuhun, Cil. lumayan aing. Menang duit gocap. Main cepet ya. Anjing. Main eueuh euy. Anjing, eueuh. Kemana yuk?